salat nu bangsa hakikat sok meresihan hate tina kotor dosa. Jadi ku salat teh hate nu kotor ku dosa teh ku Allah dibersihan. Nu matak aya keterangan as-sholatul maktubatu taubatun muaqqatatun. Salat fardu teh salat eta tobat nu di waktu-waktu. Ari tobat teh bebersih tina dosa. Jadi ku sabab salat, lamun salat nepi kana hakikat, hate teh bersih. Numawi lamun dina hate aya goplah, ku sabab salat goplah teh beuki leungit tina hate. Ari urang salat goplah anger teu ngurangan goplah. Ari dosa hate teh hubud dunya, salat hubud dunya anger teu ngurangan. Gampang maknana, berarti salat ente can nepi ka salat hakikat. Nah gitu. Antak salat teh aya dua, salat syariat, salat hakikat. Cek Ibnu Athaillah. Salat syariat, salat anu bener cek ilmu fikih, eta salat syariat. Mun kakara sah salat teh salat syariat eta ka. Can ngurus hate rek ria, rek ujub ka jeung nu penting sah salat. Cek hukum fikih eta salat syariat karena aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Ari salat hakikat nu kumaha? Nu bener salatna cek hukum fikih bari tingkah hatena bener. Hatena makrifat ka Allah. Mun salat bari hate makrifat bil jam'i ka Allah eta disebutna ku Ibnu Athaillah salat hakikat. Ta eta mah mersihan nu goreng dina diri urang. Hate ge dibersihan ku salat hakikat. Lain ieu maka rek milu maling domba ke dagoan aing ke salat heula. Kumaha ieu teh? Salat teh kudu ngahalangan maksiat sebenarnya. Salat teh kan matak tuhratun lil qulubi. Ngabersihan kana pirang-pirang hate. Goplah, ria, ujub, hubud dunya, tulul amal, ittibaul hawa, eueuh dina hate gara-gara salat hakikat. Lamun salatna ukur salat cek ilmu fikih hungkul, hatena can diurus, moal aya reaksi salat anu eta moal. Hubud dunya anger salat hubud dunya beuki macul kala. Goplah beuki loba. Suudon beuki gede. Padahal sok salat. Ciri salatna salat syariat. Kieu we Kang atuh. Salat hakikat mah memeres hate. Geus kitu. Wastiftahun li babil ghuyub. Jeung salat teh jadi mukakeun lawang anu samar. Geus anu tere. Salat matak pinter hate. Nah kitu guys. Matak anu pinter hate mah tara salah mikir, tara salah milih jalan. Ieu mah milih jalan salah. Mikir salah deui wae. Kumaha salah milih jalan? Balik capek dicarikan pemajikan. Sugan kudu diganti. Bener jalanna diganti atau mana kumaha tah? Lain diganti dididik. Awewe mah asal dididik solehbatan malaikat. Ya, salat hakikat mah hate jadi bersih tina tingkah nu goreng. Tuluy hate jadi pinter. Pinter hate, ayeuna otak pinter hate bodoh.
Aya nu bodoh otak bodoh hate mampus eta mah. Aya anu pinter otak pinter hate ta eta nu hebat mah. Ke geus bener Fatihah aing salat aing mah eureun wae heula lah. Da ceuk ajengan teh bener Fatihah mah bener salatna oge. Maju we salat da aya rusuh na pikeun. Sabisana akang teu bisa Fatihah ganti ku ayat Quran saukuran Fatihah. Kulhu sugat bener. Ulah eureun salatna. Kulhu ge teu bisa. Heueuh Quran nu bisa dikir saukuran Fatihah. Dikir ge teu bisa ampun. Teu bisa. Nyebut Allah ge teu bisa balas belet da kakara iman. Kakara asup Islam. Ngajanteng we salila Fatihah. Ulah teu salat. Fikih eta ya rusak. Janji Allah tengetkeun supaya mantep. Bukakeun hate asupkeun ka jero jantung supaya urang mantep. Bisa ngalaksanakeun instruksi-instruksi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana? Ya, janji Allah. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ari jelema-jelema anu iman percaya ka Gusti Allah, percaya ka Kangjeng Rasulullah bahwa Kangjeng Rasulullah teh utusan Allah nu dibere wahyu ku Gusti Allah. Mun ditanya saha pangeran? Allah iman berarti. Saha utusan Allah terakhir? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman. Sanggeusna iman alladzina amanu wa 'amilus sholihat, ngamal amal soleh, ngalakukeun migawe kana amal soleh. Iman ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi teh Rasulullah dibere wahyu bentukna Al-Qur'anul Karim di jerona ieu nyaritakeun syariat-syariat Kangjeng Nabi. Nu diinstruksikeun ku Gusti Allah mulai ti ubudiyah, muamalah, munakahat, jinayat. Aya kabeh kisos-kisos cerita-cerita aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim. Nah, memeh urang ngamalkeun ngaji heula nyaho tentang wudu berikut caina, nyaho tentang salat berikut syarat-syarat jeung rukunna, kitu keneh puasa, zakat, haji. Nah, ku hari pengamalanana wa amilus solihati. Enteng. Iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul, ngalaksanakeun perintah-perintah jeung ngajauhan laranganana. Kumaha tah janji Allah? Ulaika ashabul jannah. Masya Allah, eta jelema-jelema eta lah nu bakal dibere sorga. Alhamdulillahirabbil. Urang berarti kan saha deui atuh coba. Urang lamun ditanya iman ka Allah, iman. Kajeun diseret geja urang mendek iman bae ka Gusti Allah. Tembak cenah saya paehan aing iman bae ka Gusti Allah. Berarti bukan bener. Iman sia ka Kangjeng Rasul. Gitu. Iman jasa aing muludan mual tahun. Aku sadus bae. Wan iman berarti kan marhaba dan lain sebagainya. Iman Kangjeng Nabi. Tah ngamalkeun amal soleh. Dole di masjid saha nu ngimaman. Emang saha? Atuh nyaho ieu teh nyaho. Amal soleh, salat puasa. Ramadan yang teh kudu make sunah-sunah. Ramadan doang geus cukup jadi instruksikeun geus puasa satahun segan sabulan doang Ramadan geus cukup sakitu. Mun haji kajeun sugi adag-adagan sakali jai mah geus. Zakat atuh aing mah kan zakat. Heuh, deuk kumaha deui? Eta memang kos kitu. Jelema nu iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah
nah iyalah ulaika ashabul jannah sorga geus murah jasa sorga mah nu mantak lain ku amal asup ka sorga mah lamun urang ngandalkeun ka sorga amal isin atuh amal urang jang meuli sorga atuh isin puasa salat atuh urang mangan syukur Allahu akbar kadang ikut celi Allah maha agung jajero hate manteu agungan kene cincin digosokan we cincin terus mandi encan naon encan cincin geus digosok pamajikan cileuhan kene cincin geus digosok berarti kan agungan kene cincin Allahu akbar di mana sih tapi kajian teuing geus lah geus kitu bae pokona Allahu akbar nyaho salat naon zuhur sabarakat 4 bener berarti kan salat naon asar sabarakat 4 berarti bener ngaji berarti kan salat naon magrib sabarakat 3 berarti bener eta ku segitu ge geus hebat eta salat naon isya sabarakat 4 bener berarti kan berarti na ngaji nyana salat naon ge subuh sabarakat 2 jam sabaraha tadi nek ngaji aing salat subuh heula. Ajo niata qada. Berarti bener kan ngaji kan? Berarti eta jelema ngaji eta. Tungguan heula mah aja nek salat subuh lah, sholli fardhu subuh rakatain qobon. Allah. Itu kan bener berarti kan? Bener surga eta. Sarajan kabeurangan teu salah niat teu adaan. Tapi kan lamun teu ngaji mah sholli fardhu subuh rakatain adaan. Allahu akbar padahal jam 7. Eta salah kan? Atuh ieu mah henteu kadenge ku masyarakat ge qoboan. Allahu akbar. Atuh bener berarti. Ji atuh teu salah. Emang aya salat qobo nyanana. Atuh haju nyanana hudangna jam 7 qoboan. Atuh bener teu adaan. Henteu salah teu naon. Ngan rada beureum beungeut doang setik. Oh masalah mun kieu mah saya salat engge salat zuhur sabarakat 3 ieu budak kudu servis ye 3 ke asar saya salat engge salat asar sabarakat 2 wah ieu budak kudu diasingkeun heula ka ditu mondok heula mondok ngaji heula can ngaji kan berarti ieu bener tepat zuhur 4 asar 4 magrib 3 berarti kan geus beres eta surga eta amilu sholihat eta geus hebat eta kos kitu ji kieu teh salat kos kitu surga geus jasana kos kitu mah cak Gusti Allah gelan nukallifu nafsan illa wus'aha kaula nu agung teu ngaberatkeun ka awak-awakan ka hiji jelema saha bae di mana bae aya rek lalaki rek awewe illa usaha kecuali sakabawana kunyana eta qota minal amal ai kabawana nyana kos kitu atuh kos kitu bae emangnya nama salat kos kitu salibaz Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Assalamualaikum beres ya geus ayo salat sabarakat 4 pan cepet amat jumping-jumpingkeun geus ku aing sakumaha trail bo budak tapi kan salat emang aing mah bisa nakos kitu cak Gusti Allah ke kamari aing ngaji di mingguan la nukallifu nafsan illa usaha ngadalil coba eta iya teh geus ulah disalahkeun emang Quran kos kitu Pak wayah ngeunah mah ngeunah bae urang ge tetep ieu ulah sambarangan ieu ayat mahal ieu geus penting mah asa salat bae mun aya anak urang ge bah kulo aja salat teh khusus boro-boro sia aing henteu. Geus penting salat bae dek khusus deh henteu ayo salat teh pokona mah. Nya ka surga mah lain ku husu. Ku iman amal soleh. Geus bisana sakitu cek kamari ge ngaji la nukallifu nafsan illa usaha. Poe eta bapa bisa ngadalil. Giliran nu kitu diapalkeun we ku nyana. Geus aing mah ngapalkeun ayat eta bae asana tiis ka hate. Geus geunaheun ieu bener-bener lain lalagaan geus. Asalnya syaratna, asalnya rukuna beres. Geus. Eta amal soleh emang ka surga
kuduku amal ku amal malka beli surga nu sakitu bagusna bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadari nage lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem mun nyidu saket celaka laut jadi amis mun urang neuleuh ka widadari eta teh pingping jeung bitis da teh jero nage kadeuleuh ku ngagenclang-genclang ndek ditumpakan ku potongan Haji Pendi atuh ngajengkang ti heula geus lain ku amal ieu mah asup ka sorga mah ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bantak la nukallifu nafsan illa wus enteng geus ulah hese-hese Masya Allah karim pokoknya mah iman ka Allah mun ditanya sasia pangeran Allah beres sasia nabi sia Kanjeng Nabi Muhammad aing geus pokona mah sakitu bae salat osok aing salat sampai 5 kali sanajan aing teh husuk tapi aing osok puasa aing puasa Ramadan osok sabulan aing kitu mah Senin Kamis segala mah dilok aing mah bener tapi aing mah diinstruksikan ku Gusti Allah sabulan doang satahun eta mah osok zakat fitrah aing boga ngazakat teu boga tuh naon dari fitrahan wae aing boga mah ngazakat bae tuh aing mah terus atuh kitu ge panen aing ngazakat dagang aing ngazakat haji jatuh aing geus bidug-bidug aing cenah sagala anu sagala sabodo pokona mah aing mah geus bae aing ka Mekah mantak ieu tiket moal dipicen ku aing dibawa ka kuburan ku aing. Woi, kira-kira si malaikat nanya tah tiketna tah. Aya tah. Aing geus ulah nyaritakeun bagus jeung henteu na pokona aing pernah bae geus sakitu bae geus. Kumaha eta? Ulaika ashabul jannah ahli surga. Ye, hampang jasa ieu we. Sabaraha poe kieu di surgana? Lain poe-poean. Bulan meureun lain bulan-bulanan tahun meureun lain tahun-tahunan sabaraha tuh hum fiha khalidun saeneng-enengna di sorga Masya Allah karim ieu mah kudu arapal ayat ieu mah tenang jasa ngeunaheun jasa ieu mah Masya Allah karim ihtiis jasa ieu teh lalawanan nu tadi bejakeun ka kafir bongan nyana teh iman ka Allah bongan nyana teh iman ka Kanjeng Nabi Muhammad teh asal iman ka pangeran Allah pangeran teh iman ka Kanjeng Nabi Muhammad Nabi terakhir teh bejakeun ka kafir ala annal jannata ma'azmi qadriha wa ma'aliyah yutawassalu ilaiha bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulbah bejakeun ka kafir bahwa surga sakitu poharana bangunanana situasina dan lain sebagainya hese nyaritakeunana soal sorga yutawassalu ilaiha bisa datang ke sorga bil amali sahli min ghairi tahammuli kulbah dengan amal lu gampang asal beramal bae pokona mah geus tanpa aya kesulitan kahesean beusi dianggap berat ieu ibadah ka Gusti Allah dijelaskan ku Gusti Allah make jumlah mutarabah la nukallifu nafsan illa wus teu ngaberatkeun aing ka saha bae kecuali sakamampuhanana gerakanana bisa nangtung nyana teu bisa diuk ngedang teu bisa ngedang nangkarak teu bisa nangkarak ngukur tanah kubur geus tiga sakitu doang tuh kan kuari dipaksakeun supaya khusu emang khusu babari ustad ge teu bisa khusu cak ustad ngeunah bae kiai atuh kiai ge sarua atuh saha bisa khusu jangan bisa khusu mah iwalti ulama-ulama sholihin iwalti wali-wali Allah sedengkeun kan jadi wali Allah teh emang babari gitu nyana kan lu bisa khusu lantaran khusu mapan kudu ulah aya masih wallah di jero hate teh kudu ulah aya nanaon kecuali Allah karena khusu geus bisa ngaharepkeun heulakeun ruh daripada awak tepati ngurusan kana jasad
hate bae ka Gusti Allah eta lah jelema-jelema nu khusyuk modal urang mah dihusukeun sarakaat 2 3 4 mabur hese ini khusyuk jasa salat sholli fardhu Allahu akbar terus bisa teman-teman Allahumma agung Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala cak setan baru nih ya cak setan ayo gerak husukeun Gusti gerak husukeun ayo gerak husukeun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ngadeukeutan setan slek ayo wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika cincin berem bagus nusuki wa mahyaya edan cincin di jero ate cincin aya cincinan digulak-gilak ku setan eta buleut lamun dipelonjongkeun mah rada bagus gosokan deui kakarak ge 2 kali ngagosokanna kan ganti yeuna ye naonna karangana batangna kamari mah kan ku perak coba bagus tungtung ngalahin salat produksi cincin geus inget-inget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak setan dadah kos gitu salat urang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah setan datang khusus nih cak setan sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati di pabrik aya angkateun barang geser saya tik eta geser saya tik hargana duh sekilo nanti namun ditambahan di 100 nyana diberi nyana mikeun kamari kakarak 50 doang 100 lah jadikeun bae lah ini lamun sakintal teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin acak-acakan salat aduh Allahu akbar Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi wa ta'ala ndek ondangan sepatu meuli anyar bae kitu jang paparantieun ongko eta mah geus kebel asana sepatu jeung nyeri dipakena hayang rada nyaman bae sabaraha duit jang kelah sababarana mah masalah nu penting mah meuli bae lah isukan bae itu ka Tangerang gitu nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin salat sepatu jelema nama di luhur sajadahna ge bagus jasa menang meuli ti Mekah buatan Turki sajadahna di jero masjid ge make kipas make AC bagus luar biasa salatna make jubah make sorban udang-udang deui siwak lagi eleh bae leungeun mah mending gosrok-gosrok kitu pan poara eta deuleu zahir mah di luhur sajadah di jero masjid pakai jubah pakai udang-udang hate di mall atuh aing mah bisa nasa kitu kamari ge ngaji lanu kalipun nafsa mang aing mah kos kitu deh kuadet penting lain mah salat teh lah pokona mah geus memang bener penting mah salat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh daek bae heula geus adapun ka dituna engke tahapan-tahapan di sorgana tahapan engke di sorgana ieu mah jelema anu khosyiin di ditu ieu mah nu setengah khusyuk di dieu ieu mah nu salatna teu pati khusyuk di pager bae heulanan kalau asup ka sorga sih mah salat teu khusyuk ngan daek doang kan heulah cenah ieu geus jeung embe sorga ge teu nanong mah babarengan aing geus ngajar aing nemah jasa keur ieu aing mah salatna teu khusyuk aja aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus lah geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus nyareupkeun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae dijore amat kabejana ka sorga mah ka sorga ngan di lapangan emang eueuh deui kitu atuh RSRSSS atuh lah gitu kan
emangna Gusti pelit dan tepan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan mun kula teu di kasorgakeun berarti pelit ta Gusti kecak malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat bangunkeun nu bagus wah ka jadi ka sorga ieu aing saking teh khusus salat ieu cek cenah aduh ilah la nukallifu nafsan illa wus atau emang bisa nangan sakitu deh kumaha deui teh dipaksa-paksakeun ge jadi kabehan ge lamun tita khusu atuh acak-acakan salat saya mah teu bisa khusu tetep bae kuasa bae tah khusu moal bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah anu bisa kitu wali salian kitu ulama sholihin kakaraknya nama teger Allahu Akbar contohna nya nama ku teger-tegerna kahuruan Syekh Marufil Qurgi keur salat di masjid kemudian kahuruan nya nama teu lumpat beres wabah daratang kana emang naon ieu kahuruan teh nyaho masyaallah jaheut teu nyaho jadi kahuruan salat kahuruan nya teu nyaho urang mah kureungit reungit oh pencak turun kabeh reungit ngomong udah kureungit bae ge bau besi turun kabeh besi ya Allah ya Rabbi hutet da teu tukang ieu eta naonan goblok reungit atuh reungit mah kalembek teu bisa imah kudu make jotosan-jotosan budak kita teh khusu ngaranna teh salat kos kita tetep la nukallifu nafsan illa wus geus kudaekna ge geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjid nya moal salatnya mun teu iman mah moal ngalawudu jaloba disagedengeun urang teu iman mah teu daekeun salatnya mah salat pohara jasa ye atuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu husu jeung teu husu ya malaikat teh nyahoeun kana mah ngan sakadar nyatetan doang salat enggak teu nyahoeun nu mana nu husu nu teu husu teu nyahoeun malaikat mah tuh mantak laporan ka Allah tah lengkap ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jasa ngan lamun endek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh nah ieu nyaritakeun tentang amal soleh teh berarti kudu anu bagus sabagus-bagusna amal lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur asar maghrib isya subuh dan lain sebagainya bentuk salat nama urang teh pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah be ketika salat teh lempeng kadeul jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah lamun aya jelema bingung soal dunia bingung soal akhirat sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar engke ku Gusti Allah bakal dibere lolongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan-kabungahan anu hese dicaritakeunana ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bungah di jero salat malah urang mah keur bungah salat jadi henteu bungah urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem lantaran urang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan
Nah neangan coba kangenahan kumaha Kangjeng Nabi menyaritakeun salat teh ngeunah ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun nah eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun ngan di sorga beda-beda engke mantap yang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pesantren kejeun teu sakola ge atawa di barengan ku sakola 2 tak ngaranna teu murni teh mah kos kitu mah ka sorga hayang ka neraka hayang ieu mah teu di ka sorga bae geus mulai mondok pesantren ngaji amil ngaji jurumiyah ngaji alfiah ngaji jual makun ngaji mantek ngaji jamul jawami terus usul fikih dan lain sebagainya ngaji hadis tafsir beres neropong kana kamurnian kajernihan kolbu ahli-ahli Allah kabita urang lamun nyaritakeun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Abu Bakar keur cicing bae neuleuh manuk piit cerik Abu Bakar Siddiq ditanya ku sahabat Abu Bakar kunaon neuleuh manuk meni cerik inget ka sorangan kok neuleuh manuk sih inget kasorangan bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk piit maknya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia nama kieu cek Sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikeun ke ditanya kabelah dituna geusan manuk mah jadi lebu eueuh hisab eueuh naon ai Abu Bakar engke di akhirat kumaha ditanya tentang sholat beres tah henteu sholatna khusyuk tah henteu sholatna wah mulai tah urang aduh tadi ngeunaheun supaya rada ngarentet deui aing ye Sina Abu Bakar yang cerikan diri sorangan neuleuh manuk doang hayang amat neuleuh manuk cek nyana jadi manuk lantaran manuk mah paeh di akhirat jadi lebu geus bae eueuh hisaban tapi pan Abu Bakar engke ditanya datang ke mana iya memperjuangkan agama datang ke mana sholatna khusyuk datang ke mana sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah ieu Abu Bakar ieu sedih jasa engke di akhirat bakal dihisab engke mantak kurucut cerik neuleuh manuk ras ka diri sorangan masyaallah Sidina Ali kieu bae di juru imah kieu bae ditanya kapan ku Siti Fatimah pamajikanan Kang Ali benar mengalamun bae sakieu geulisna ieu pamajikan mesti dilamun keneh bae Siti Fatimah pan capetan jasa pan eueuh deui nur siga Kangjeng Nabi Siti Fatimah mapahna siga Kangjeng seungitna siga Kangjeng senyumna siga Kangjeng capetangna siga Kangjeng mantak menggairahkan urang mun ka pamajikan kos kitu geus teu kudu nyandung atuh ieu mah teu nyandungna atuh ditanya manyun bae dibere ku diberekna komo teu diberekna aduh udah isuk-isuk lain mangi kutang beledek bae teh urang nyandung bae kitu ieu leuh pamajikan kurang saregep pasana ieu jatuh urang Lampung Pararuti wah beres coba Siti Fatimah Kang Ali kunaon sing ngalamun teu kunaon lain kitu besi anu dipikiran tah ieu teh naon ieu teh aya naon-naonan cek Siti Fatimah teh Siti Fatimah kepanggih ku sahabatna saja iya Ali katingalina merenung aya naon ieu besi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu saha nu bisa ngabantu ka perasaan kula kitu nganaon rumah tangga lain soal ekonomi lain soal perpolitikan henteu eta mah kos kitu melah naon atuh kula mah neuleuh budak tuh lulumpatan ras ka diri kitu hayang kula jadi budak deui saenggeusna jadi budak memeh balik mending di maotan ku Gusti Allah selesai Ali di jero kubur teu kudu ditanya deui di akhirat geus teu kudu ditanya lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae Ali mah ngarep-ngarep hayang budak deui cek cenah teh hayang paehkeun leutik beuh pat ieu mah geus kieu cek cenah teh paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir
haju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusus henteu. Tak iya lamun ditanya soal salat bae ai pagawean mah pagadi pegawai tapi kan kahusukan henteu. Nah iya nu jadi masalah cek Sidina Ali teh. Haju kapan lamun teh khusu wala tadribiha wujuhana pada eta salat teh jadi pamonggol. Aduh, geus kiai entah dibayar lah mendingan nu. Aja jero teuing mah eungap cenah teh. Ieu mah keur carita klasifikasi. Jadi tahapan-tahapan manusia teh beda-beda. Sayyidina Ali mah ahli ruhani atuh beuh. Sayyidina Umar kitu keneh. Sayyidina Utsman apalagi Sayyidina Abu Bakar kantenan. Eta bageus caritakeun tah mah kabelah handapna Tuan Syekh Abdul Qadir kabelah handapna terus ulah-ulahna naon tah Syekh Asnawi bae ge sakitu poharana masyaallah karim. Guru-guru urang anu geus teu nyahonna naon ketika zikir ku ngeunaheun jasa lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beuteung urang mah ngarasa indah teh ceuli urang mah ngarasa nikmat indah teh mata lantaran make kena watek kapan urang mah mata indah mun dideuleukeun kanu indah-indah masyaallah barang neuleu aya awewe semampai mata akureun mantep ngongkong saya aduh mantep susu nongol kahayang mata kan eta neuleu urang negro hideung amat jariji aing mah mata watak eta teh lamun dikembalikeun ka nu geulis buatan Allah nu goreng buatan Allah nyaritakeun geulis jeung goreng teh tama nafsu mun dikembalikeun maka Gusti Allah bahwa nu geulis bacan bisaeun ibadah bahwa nu goreng mah bisaeun ibadah sedengkeun titah cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung je di titah cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah ulah leuleuh zahir sakadar leuleuh zahirna gampang urang kuari jadi jelema sugi aya di urang gagah aya di urang kasep aya di urang bintang film mana anu ku urang henteu bisa dibeuli zahir mah gampang tapi nyana cintaeun teh ka Allah tapi lamun urang dititahan mika cintana kanu dicintai ku Gusti Allah hararese kapanggih jeung hideung jelema nama hideung luar biasa tapi maca Qur'anna sapoe sakali tamat ka jelema bager jasa menyapa luar biasa jelema nama goreng di jero hatena aya ma'rifatullahan ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh panturunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah sedengkeun cak Kangjeng Nabi deuk nikah mah tah pagpar bijati din teangan nu aya agamaan ulah sakadar geulis mulai urangna cinta ka Allah awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ka jentu tapi di jero hatena mantep jasa mulai urang cinta digedeung gegeureukeun ku batur heuy sia kasep-kasep kawin gadinya maneh mah teu nyaho rahasia capitannya lain lagi dong aduh terus sia masuk aju ka itu ti agama aju ka capitan lain itu dideuleu batinna masyaallah urang kawin lillahi ta'ala henteu neuleu geulisna teu neuleu kayana teu tapi neuleu agamana borojol boga budak masyaallah budak diajak nonton TV teu daekeun sebab timbul ti indung anu tatadina maca Quran bae maca sholawat bae dibawa kurang nonton TV ceurik tapi lamun teu nonton TV cicing pan aneh coba anak urang lamun di luar cerik dibawa nonton TV cicing sial jasa tah budak Masya Allah tapi ieu mah asal di hareupeun TV bangun teu betaheun teh keluar bae manehna mah betaheun asal diasupkeun ka TV dia kageun ka TV teu daekeun Masya Allah bahagia aya naonna dieu budak mulai gede saeutik nyahueun ka bahasa-bahasa alif ba ta sa jim dan lain sebagainya teu kebal haju bisa maca Quran nikmat gede saeutik haju bae ngajakan bapakna narik abah ayo ka masjid diajakan abah ku anak ji cakabana budak lain aing ngajak sia dan sia ngajak aing ji sakeuna aing isin ye tuh bari tertarik ku budak ayo abah ka masjid tinggal lindungna tuh budak ge tuh ngajakan ulah di TV bae
Oh nya, wah, dibaheula kos kitu bae pagawean teh. Tuh aing isin-isin ke anak heulanan tuh ka anak isin. Masya Allah, ieu lain lalagaan. Nah, fasbar bisa tidit. Ieu keur carita memperbaiki diri. Emang bisa nanya kos kitu tetep baginya nama la nukallifun nafsan illa wus. Urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat panjacaknya nanti hese. Nyaritakeun torekat jelema nu norekat di makom torekat baja teh hese cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti peuting kudu zikir kudu mandi dan lain sebagainya berat amat di makom nama hampang geus datang ke hakikat jadi nyaritakeun hakikat anulah bo berat amat cak di makom nama aja hampang nu diberatkeun ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun nafsan illa wusaha teh ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat mah bagi urang nu di syariat dia teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusyuk urusan wali tama kos kitu mah beres ya emang urang mah makom di dinya sia salat bangana teu khusyuk iraha khusyuk aing sih emang teh husu aing mah geus kos kieu kaayaanan pokona ngan aing protes bae ka Allah mun teu ka sorga emang benar apaan aing ngaji di Cilongot la nukallifu nafsan illa wusaha dak dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu hebat jasa teh budak ku embung-embungna husu burung